Alhamdulillah Gusti Nu Agung patepung deui ya sareng bulan Ramadan bulan suci ya. Asa teu karaos. Asa cikeneh nya. Urang puasa teh ayeuna geus puasa deui. Alhamdulillah ya Allah ya Robbi. Aduh. Si Eti ka mana tadi eueuh? Alah. Sok sieun we urang mah. Nya persis sodikin. Oh, no. Balik yang sodikin mah. Siapa Rek? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anjep di mana? Oh, sok buru-buru ka dia. Omun. Aya nu kudu ditanyakeun. Gancang. Omang atuh. Mangga siap. Nuhun Pak RW. Mangga. Heeh, sok. Siap Pak RW. Sok adik. Omang atuh Pak RW. Aya naon Pak RW nelpon abdi? Kieu Cip. Urang teh rek nanyakeun ka Hancip. Harus kenaon Pak RW? Perkawis cangcut teh ya sanes. Heeh, eta mah geus puguh, pokok utama mah masalah cangcut, can beres nepi ka kiwari. Tah ayeuna nu kadua, ari si Eti jeung saha, jeung ka mana ulina? Tah perkawis Neng Eti abdi teu terang Pak RW. Kumargi abdi kan fokus nyelidiki soal kasus cangcut Pak RW. Oh kitu. Nya geus atuh ayeuna mah. Tayangan si Eti bisi babarangan jeung si Sodikin. Urang mah emung ningali budak urang lelempangan jeung si Sodikin. Eta tugas Hancip nu ayeuna kudu ditayangan. Masalah cangcut engke deui. Oh siap atuh Pak RW, dilaksanakan. Mangga Pak RW. Biasakeun ke masun tangan. Oh siap Pak RW. Riweuh RW kudu nangan si Eti, kudu nyelidiki kasus cangcut. Lieur, tapi urang benar euy. Si Eti sieun jeung si Sodikin preman. Atuh urang kan urang bogoh. Wah, aing bener diteangan. di pasar kene nya penganungan Neng. Sieun Neng aya nu ngagodanya. Lain kitu Neng. Lamun Neng tadi cepengan leungeunna bahaya.
Bayarna naon? Tiap toko pasti dipapai. Matak cekelana leungeuna, meh teu mapai toko. Ah, goblok gitu mah, ari aa sarua jeung ulah neng balanja atuh. Itu atuh neng heureui nih kitu wae ge. Ama, ongko romantis menyala neng diasupkeun kana irung aa jadikeun ngorong. Amne sok ka mana karep wae. Ayeuna teh kan masih Ramadan. Terus yuk urang kieu teh batal moal sih ah. Mau batal. Malahan mah jadi pahala. Lo mau tuh di age ngorong. Pahala ti mana re si aa? Pahala pengabantuan jeung ngagawi kita. Wamu teh budak teh euy. Asa ningali budak si Ewe teh. Bulan puasa yuk. Adon duaan. Alhamdulillah eta budak. Aduh. Siap. Nah naon eta? Eta mane awewe aya di dieu. Ya teh bulan Ramadan. Batal. Hari ini. Siok mah ngaganggu wae. Baru naga tahu batalnya. Kan merang tuang kayak gitu. Eta geuning sa cepeng leungeun. Yuk. Anu ngabatalkeun tah kieu teh kasuk. Lain barang dahar wae adalah. Ele budak. Hayang dibejakeun geus. Baca. Oh no. Batal we. Eta sih dipecung leungeun. Bejakeun siapa ieu? Bejakeun. Aja dong sampai di tangan. Mang nah balik deui. Lain balik deui sia. Aing teh salah jalan dah. Siga si Enu euy. Weh, Nuy. Asa minang ka kota mana euy? Tapi di kota mana dagang naon? Aing teh dagang tasbe euy. Tuh nya sadua. Ada mah tasbe. Gratis. Gratis lah. Benar. Nuy. Jam wiridan. Ayeuna teh bulan Ramadan. Bulan Ramadan Nuy urang butuh Nuy. Butuh. Keur mah RW teu mere THR euy. Tapi Nuy, ngomong-ngomong, urang ditugaskeun ku RW neangan si Eti anakna. Cik, sugar mana ningali bieu di jalan. Kek euy, Pi. Moal gitu ya anu digardu itu mah. Lamun teu salah, bener eta teh. Mun teu salah deuleuan, ya bener. Digardu. Oh, digardu pokoknya mah. Ningali buan jeung palaki. Si Eti benar. Ulah rasaan mah, Pi euy. Heueuh eta teh. Si Eti. Si Eti. Tara balik si Senuy. Tapi sugan benar si Senuy euy. Telepon RW ah. Telepon RW euy. Aya neng Eti teh cenah. Teh kakek cenah tapi ku aya bae laporkeun we. Telepon. Wah, si Hansip ya. Assalamualaikum Pak RW. Waalaikumsalam. Oh. Neng Eti teh apenak Pak RW. Sareng preman Pak RW. Terus wah Pak RW. Sri tangkep, Sri cium. Aslina eta teh? Nya Pak RW. Anu bener, Cip.
Wah, lamun iya bener, Cip. Ulah loba ngomong. Gusur ka dia dua nana. Pokoknya mah orang teh hayang nyaho eta budak jeung si ngaranna si Sodikin bawa ka imah urang dua nana teh hayang nyaho. Oh siap RW. Iya, bagus. Nya mangga. Ah, nangis ya si Sodikin ieu euy. Terus sekedap itu cara buka. Alah, Neng. Ya, Hayu si bapak iya nih yang buka iya ya. Yuk. Neng mau witi heulanya. Neng heula tacan masak kanggo si Abang. Mau bareng itu. Bukbarna. Wah, anjing deui WA. Ya tuh. Deui. Si heula. Centil. Si Senduy nggak bohong ya ke Aing. Hanas Aing ngomong ke RW deh. Bahaya. Lihat, si Eti jeung Sodikin teh. Aing hanas ngomong